ngan lamun teh mah kieu urang teh indit ka hiji masjid contohna nya indit ka hiji masjid rek berjamaah ari pas ningali imamna teh nya aki-aki nya taweh woh nya bacaanana teu bener ngan lamun urang bijil deui ti masjid bisi disangka kumaha nya urang teh tuluy urang teh miluan salat Allahu Akbar kan ngaranna ge aki-aki nya bismillah jebalila jaba kesal teh nya ari urang pamuda keneh tereh Fatihah teh ari naon si imam aki-aki kakarana pika mustaqim ari urang geus nepi ka waladhdallin nah si imam teh siratal ladzi siratal lila nepi ka waladhdallin teh nya da urang teh bisi disebut teu berjamaah bisi disebut teu ngahargaan ka eta aki-aki tungguan we ku urang teh dina naon dina waladhdallin bari posisi urang teh henteu naon teu berjamaah da salat teh eta mah salat masing-masingan bisi disangka teu ngahargaan ka eta aki-aki urang teh api-api we berjamaah padahal mah henteu ditutungguan teh lila alah ieu teh lila komo ari urang geus nepi ka waladhdallin ari imam alhamdulillah kan lila pisan eta mah nya tah batal salatna nya eta naon sababna sabab nununguan jalma nu salat bari urang henteu berjamaah lamun teh mah urang berjamaah mun urang berjamaah mah nya ka eta jalma teh bari urangnya kudu naon kudu yakin eta bacaanana teh bener lamun urang berjamaah urang yakin bacaan Fatihah imam teh salah maka teu sah salat urangna oge berjamaahna ge sabab nuturkeun anu bacaanana salah ceuk urang kumaha lamun kieu bacaan imam teh salah nganu jadi makmumna teu apaleun yen imam eta teh salah eta mah sahnya sabab teu apal ngan lamun makmumna apal imam teh salah maka eta si makmum teu meunang berjamaah ka eta imam anu salah ya. Bisi salat di mana we nya imamna teh aki-aki lila ceuk urang teh eta bacaanana teu bener api-api berjamaah urang teh ditutungguan we nya dina waladhdallin meni keneh mun parid we kajen teh yang dicarekan da moal nyarekan ieu nya ku pedah teu berjamaah nya eta mangan perasaan saunggul perasaan urang ngungkul sieun ku eta aki-aki atawa sieun ku jamaah anu sejen bisi disangka ku kumaha bigoirin niati teu make niat ma antidzorin tawilin sarta nungguan anu lila batolat batal lama aya sirihi ngan lamun sakedeung mah urang geus nepi ka waladhdallin ari imam geus goiril magdu teu kitu nya bacaan aki-aki mah kumaha nya geus nyentuhanana pokona mah beda 2 detik lah waladhdallin tah hei maca surah saeutik imam ruku urang milu ruku ngan posisi urang henteu berjamaah maka lamun ngadaguanana sakedeung mah lama aya sirihi teu batal eta mah nya api-api berjamaah aya kitu nu sok api-api berjamaah aya wae nya pangna di dieu dicaritakeun oge berarti geus ti zaman baheula oge aya naon jalma salat api-api berjamaah naon we alesanana mah amma idza tafaqon kidau fa'lihi fala tabdulu kumaha cenah eta ari gerakanana mah patutur-tutur tapi teu naon teu niat berjamaah atuh jadi batal meureun teu batal qot'an kalawan pasti naon sababna li annahu la yusamma mutaba'atan sabab ieu nu api-api ngamakmum ka imam sanajan gerakanana patutur-tutur tapi eta mah lain berarti nuturkeun gerakan imam kabeneran we ieu nu api-api jadi makmum teh gerakanana bareng nya sanajan mungkin wae dina hatena mah aya gerakan anu dipapantes lamun bacaan imam laun nu urang ge rada dilaunkeun tah kitu nya wa haqiqatul mutabaati al mustahabati alla yuhniyal makmum dhahrahu liruku'i terakhir dina salat berjamaah berjamaah teh kieu nya sae imam ruku Allahu Akbar lamun imam geus nepi kana
ruku urang kakara ruku, imam i'tidal urang kakara i'tidal. Jadi sing nepi heula ye gerakan imamnya lamun teh mah teu pimadarateun. Aya kitu anu pimadarateun? Aya dina naon? Mun salat tarawih lamun imam ditungguan heula nepi ka ruku, hek urang kakara ruku, urang ruku imam naon? I'tidalnya. Tah eta mah pimadarateun nya. Pimadarateun, bahkan mungkin wae urang nepikakeun bisa jadi miheulaan imam, sanajan miheulaan imam ku sarukun bahkan 2 rukun anu sampurna teu ngabatalkeun kana salat ngan naon lepot padilah berjamaah. Imam maca Fatihah, lila maca surah nate ammayata sa'alun, moal di urang mah nya dibatur ieu mah ammayata sa'alun. Ari makmum nate ye apal ye geus ngaji fikihnya, geus ngaji Fathul Muin atawa kitab-kitab fikih. Lila ya ti imam teh ruku ti heula, ruku we si makmum teh. Ari ke ruku, alah urang nanaonan ya ruku, tungguan we. Imam ruku geus cangkeul, i'tidal urang teh heula. Tah eta teh teu batal salat teh nya. Teu batal, ngan pedah teu meunang fadilah berjamaah nya. Sanajan gerakanana teh kumaha ye? Ngahaja nya, ngahaja imam lila urang miheulaan we ruku. Tah teu batal ngan rek nanaonan atuh salat berjamaah ari miheulaan mah kitu nya. Kacape-cape mending sorangan ari resep salat naon mah salat gancang mah. Lamun imam ruku urang kakara gerakan, imam i'tidal kakaran terus we kitu patutur-tuturnya. Henteu kieu Allah can genepi Allah urang geus nyusul tah henteu kitu saena mah ruku i'tidal sujud. Tadi dia mah bahasana wa haqiqatul mutaba'atil mustahabbah nya nuturkeun anu disunatkeun teh alayuhniyal ma'mumu dhahrahu liruku hatta yaro al imam raki'an, ulah wa kadongko samemeh imam nepi kana gerakan ruku, wala yarfa'u ra'sahu minhu hatta ya'tadilal imam qaiman, ulah wa kacengkat i'tidal samemeh imam anceg, wala yuhniya dhahrahu lisujudi hatta yadoa al imamu jabhatahu alal ardi sajidan, ulah wa katurun sujud lamun imam can nepi kana sujud, imam kudu pruk sujud, geus nepi tarangna kakara urang turun. Apa dazalika Ahmaduz Zahid fi hadiyatin nasih warromli fi syarhiha, kitu anu difaedahkeun ku Imam Ahmad Az-Zahid sareng Imam Ar-Romli. Wal jamaatu cekap kantun ngabahas berjamaah dina salat Jumat. Keun we sanajan taraja rumahan ge nya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqonal wasi'ah antarzuqonal aman ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan.